Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maqsudi wa ribuka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Asallahu ay yaj'ala bainakum wa bainal ladzina hadaitu minhum mawaddata wallahu qadirullahu ghafurur rahim. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir dhanbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Amin. Jadi hormat kusim kuring sadayana kaum muslimin muslimat nu sami dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ku kudrat iradatna Gusti Allah urang dikersakeun tiasa patepang deui. Pamugi ku tepangna ieu sing janten tuturus kamaslahatan lahir batin dunia rawuh akhirat pikeun urang sadayana. Pamugi urang salamina sing kaguyuran kagairan ku agungna karidoana ge rahmat sareng pangampuranna Gusti Allah Subhanahu wa taala, terutama keluarga besar urang utos mayunan urang ngantos di alam barzah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pikeun dirina para hamba-hamba Allah tong boro-boro ning suudon husnudon oge tos teu aya dina dirina. Nu namina kasabaran tos teu aya dina diri para hamba-hamba Allah, para wali Allah. Mana dalil sareng ayat Al-Qur'an? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Sakabehna bakal hancur kecuali dat agungna Gusti Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dina dirina para wali sadayana rasana para wali tos larut dina agungna Allah. Teu aya pangakuan dina dirina, ancur lebur sakabeh ning rasa dinu agungna ku kaagunganana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Seperti ternyambung eta ayat tentang kiamat. Diperahkeun di belah dieu. Husnudon, suudon, tong boro-boro suudon, husnudon kitu teu aya dina dirina para wali Allah, hamba-hamba Allah. Upami masih keneh dina takaran husnudon, panginten masih keneh poekeun takdirna Allah. Sedangkan hamba-hamba Allah kalintang diogona ku Gusti Allah. Sapertos ayeuna kieu cincin sim kuring kieu.
lamun tebak-tebakan jalmi cincin simkuring nu ieu. Cik simkuring palih mana ieu? Aya nu ngajawab palih dieu, padahal belah dieu. Ku simkuring pindahkeun ka dieu, nu aya nu ngajawab belah dieu. Bari jeung eta jawab teh tebak-tebakan. Tapi kan urang jalma biasa, husnudon keur urang jadi ibadah. Husnudon keur urang jadi ibadah. Tong ukur pangbaberah mana. Dari hadis qudsi oge kitu. Ana ingda dzonni abdi bi. Kami mah ku samangsangkaan hamba-hamba kami. Urang nyangka halusnya halus, nyangka gorengnya goreng. Jadi ibadah husnudon eta ngan dina dirina para waliullah eta tong boro-boro awan sangka husnudon. Sungudon, husnudon oge tos teu aya. Da soalna tos urang mau ukur kahalangan kurang mau tos teu katingal cincin simkuring. Keur para wali Allah. Sok dikieu tebak-tebakan paling dia salah, kadang-kadang bener teu yakin, salahna oge teu yakin. Benerna teu yakin, paling ditu pan dilebah-lebah. Padahal ukur kahalangan ku sakumaha kandalna rama simkuring. Tuh, tebak-tebakan. Tah ulah mah mun bade ngange husnudon ka Gusti Allah, salah ku jalmi biasa model simkuring, ulah ukur jadi pangbaberah mana. Ibadah we husnudon teh. Daya dina hadis qudsi saperti tadi. Tah dina dirina para wali Allah mah tos teu aya husnudon oge, dan makrifat teh. Urang mah masih kena aya musibah. Musibah teh cek bahasa dohir. Naon rupa nu teu dipikahayang ku urang. Tumiba kana kahirupan urang nya ku urang disebut teh musibah. Tah para wali mah begitu lungsur teh terang. Makrifat setiap nu kajantenan teh hikmahna langsung turun. Sehingga bade husnudon kumaha cing sok lamun ku simkuring dikirkeun belah mana cincin simkuring. Teu kudu peureum, teu kudu maca bismillah 1000 kali hayang nyahokeun eta ali belah mana. Tuh itu bari jeung yakin katinggalina tah sapertos kitu gambaranna. Lamun teh mah sabar keur model jalmi biasa model simkuring. Dina hate peurih ngajalanina ripuh tapi dikeureuh we terus istiqomah. Hebat luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sehingga ganjaran kerjaan jalmi anu sabarna tingkatan jelema awam model simkuring bari peurih, bari nyeri, bari ripuh tapi tetep we dikeureuh ganjaranna tak terhingga ti Gusti Allah. Dina dirina para wali Allah sabar tos teu aya. Kusabab naon? Makrifat teh. Naon nu kudu disabaran da sakabehna ge endah. Da sakabehna ge jamaliyahna Gusti Allah. Allah boga kawasa. Allah sok namrakeun kawasana di jelema, lain jelema kawasa. Allah sok namrakeun kawasana di jelema. Rek jelema ngarasa eta nu manehna, rek ngarasa nu Allah. Tetep eta nu Allah. Karep urang cek akal, hayang ka ditu, hayang ka dieu budak gidig. Dikawasakeun urang ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dikawasakeun urang ku Gusti Allah dikawasakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cirina ahadna Allah. Lamun saur Syekh Ahmad Ibnu Athaillah. Aya jelema teh nu ngadalilan ayana Allah teh ku ciptaanana. Kumaha cenah lamun teh mah Allah teu nyiptakeun naon-naon. Eueuh dalil hareupeun nu bentukna fisik ciptaan Allah berarti rek nyangka Allah eueuh. Tuh kan. Aya kenyataan sapertos kitu. Tah ayeuna urang sapertos kieu we. Ahadna Allah nemrak dina diri manusia bubuhan urang ciptaan Allah. Allah tunggal dina kakawasaanana, tunggal dina mutlak kakawasaanana, tunggal dina keagunganana, tunggal dina padamelanana. Nemrak dina diri urang. Mana? Lamun urang ka kidul moal bisa ka kaler. Lamun urang ka kaler moal bisa ka kidul. Lamun urang ka kulon moal bisa ka wetan. Lamun urang ka wetan moal bisa ka kulon. Lamun Allah aya dua,
berarti cek Allah nu hiji urang kudu ka kieu, cek Allah nu kadua urang kudu aya ka kaler. Tah sapertos kitu cirina ahadna Allah nemrak dina dirina manusia ku kawasana Allah. Mun eling urang berarti keur teu edan, lamun keur edan berarti urang teu eling. Tuh kena ku papasangan teh. Eta cirina ahadna Allah. Matak aya kalimat la haula wala quwwata illa billahil azim. Lain rasa nyeri leungit keur jelema biasa model urang. Lain rasa ngeunah baal. Tapi dina jero jiwa ieu nu Allah. Ieu ku Allah. Sadayana apaliana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Da urang mah alhamdulillah oge. Hiji merenang model sim kuring mah maca alhamdulillah teh teu keuna jeung ilmu tajwidna, teu keuna jeung maharijo hurufna. Alhamdulillah dina dirina para wali Allah. Urang terjemahkeun nu ngaranna alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, cek umum segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Cek santri alhamdulillah utawi jenis puji kang papat ikulillahi tetap kedewe Allah. Sadaya puji eta kagungan Gusti Allah eta sadaya puji teh. Berarti lamun sadaya eueuh deui iwati Allah teh pinuji. Lamun geus sadayana dina keler aya kue. Beak kabeh berarti teu nyesa. Lamun dina ember aya cai, tamplok kabeh berarti teu nyesa, sok sanajan aya baseuna, beda deui eta mah. Lamun teh mah aya suuk sakeler, mawur beak kabeh berarti geus eueuh sasiki-siki acan eta suuk dina keler. Tah lamun geus sadaya puji berarti Allah teh carekeun tah dina diri jelema model urang kieu mah Allah teh carekeun keneh. Lain Allah na carekeun ngan dina diri urang ku sabab urang can dibukakeun panto kamaripatan ku Gusti Allah. Dina diri urang Allah teh carekeun keneh. Contona dek init piknik sakulah warga berag hujan kumaha tah ngutruk ari eta hujan ku saha ku Gusti Allah. Hujan tuh Allah teh carekeun keneh dina diri urang mah. Can dibukakeun we urang panto kamaripatan. Urang teh hayang teh boga duit, APK teh boga duit, tuh masih keneh carekeun keneh Gusti Allah ke dina diri urang teh. Berarti hakikatna alhamdulillah can nemrak dina diri urang. Kumacana oge jadi ibadah eta pikeun urang sadayana. Mata ku Syekh Imri teh diuningakeun hatta nahat qulubuhum linahwi. Malah naja apa qulubu matina itu kabeh. Linahwi maring naja ing Allah. Supaya nying hareup nemrak dina diri urang nying hareup cek bahasa syariat. Nemrak dina diri urang pamaksudan jeung kasadaran yen sagala rupana nu Allah tetap nyeri karasa nyeri salaku jelema biasa. Ngeunah tetap karasa ngeunah salaku jelema biasa, tapi urang sadar dina jero jiwa hatanat qulubuhum linahwihi. Tapi urang sadar khairihi wasarihi minallahi ta'ala. Itu nu Allah ku Allah. Mudah-mudahan urang sing dibere kasadaran dina palebah dinya supaya geus mah nyeri tamah-tamah katuturkeun kudu leuwih sasar deui nyaeta aral jeung subaha. Geus mah sangsara katamah-tamah katuturkeun ku aral jeung subaha. Atuh katurug katutuh urang teh. Matakna dina diri para waliullah mah sabar tos teu aya. Da ma'rifat teh uninga karena setiap takdir nu tumiba sareng hikmah tong boro-boro nu terjadi dina diri anjeunna. Takdir di luar anjeunna ge dipaparinan uninga bobohan hamba Allah. Apan diogo hamba Allah mah tinggal dina surat Yasin. Bilih salah
lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Cenah eta mah dalilkeun jelema nu geus di surga, da para wali mah awakna hungkul aya di dalam dunya, da teh mah geus surga. Allati tattali'u 'alal afidah, ningan neraka ge ngalentab-lentabna geus nepi kana hate jelema. Ti ayeuna keneh naon aura neraka, karakter neraka, sifat neraka. Sifat neraka teh gersang, gelisah. Sifat neraka sumala yamutu fiha wala yateu maut, rek maut, hirup segan, mati enggan, pan eta kitu. La yusmin wala yugni min ju'. Kadaharan loba tapi teu matak jadi daging, teu matak jadi seger, teu matak jadi waran. Tah urang oge duit boga, di imah aya, di bank loba, dina loket loba, tapi kahirupan ngan nepak tarang jeung nepak tarang eta teh aura neraka. Allati tattali'u 'alal afidah geus aya dina hate urang. Ai surga naon? Pan aya kalimat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Pamugi ieu cariosan singkat. Upami teh mah teu meunah sareng aturan, sing ulah mata kamadaratkeun kana diri abdi janten dosa. Ulah mata kamadaratkeun ka sadayana. Paling dituna sing dahampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Upami teh mah anu teu sapagodos sareng bahasan simkuring, hatur punten wae. Subhanaka Allahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi